Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parbut Gelung. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 27. Para mitra sadaya, Tajudin terus ngaleos harita dituturkeun ku aki-aki jeung dua urang budak awewe sanggeus tepi ka panganyerkan kalacat sararea arungah katepas. Ari Tajudin mah harita kebat ka dapur nu nalodong nu dieusi ku cai, sedang di dapur nyampak saurang lalaki tengah tuwuh. Tayalian nu diguruan ku Tajudin katelah Bah Madrais. Harita keur mirun seuneu. "Lowong ditampian ti Agus?" Bah Madrais nanya bari ngareret ka Tajudin. Nu keur nangohkeun lodong kana bili. "Kalesan lowong bah," tema Tajudin. "Oh syukur ari lowong mah abah rek cai ieu teh. Pekainya geurang ngaliwat. Da ieu beasna meunang isikan abah ngan kadenya. Ari ngaliwat ulah loba teuing caina. Samodel kamari meuli baye teh teu beda ti lempah. Sing jadi patokan lamun ngaliwat teh caina sabuku curug tah tina beasna. Di mana caina geus orot heug seuneuna leutikan, ngarah teu tutung babakuna mah," cek Bah Madrais kuniang nangtung. "Ai bah, punten name abdi teh kumaha ngabantun ieu tamu. Penak di dinya tah dina tanjakan tampian. Saya mah ti mana?" Bah Madrais malik tumanya. "Luka ti mana mah jalanan abdi teh teu can tumaros nu panjang lebar bah. Mung saurna bade ka Cilintung. Ku abdi dipiwara ngarareb heula di dieu hawatos. Mangkaning tebih keneh sareng nyanak kurang kali 2 istri. Kumaha kinten-kinten abah ngabidian? Na teu naon-naon ari manehna daekeun mah. Malah aya halusna hidup boga pikiran kitu harjina geus boga rasanya ka sasama. Di mana ayeuna semahna?" "Itu di payun bah." "Oh, pek we aku heula, ke abah rek cai bising kaburu magrib," cek Bah Madrais tuluy ngaleos ka tampian. Ari Tajudin harita nyician cai 3 gelas. Samalah make miringan kulub taleus nu maksudna rek nyuguhan sema. Koloyong Tajudin ka jero mawa opieun barang tepi kana lawang kasampak. Budak awewe keur ting jelengut duka carapeun duka lapareun. "Ki, punten di dieu mah kieu mantak pika isineun," cek Tajudin bari nunda cai jeung kulub talus. "Aduh kedah kumaha kasep. Sawang sulna aki kedah dihapunten ngadon ngarerepot," temal aki-aki bari ngareret. "Ngarerepot naon Ki, mangga aki nyangakeun. Sok ari nyata ngaleut," cek Tajudin da puguh ngaranna ge budak ujug-ujug nyung-nyeng we. Pada nyarokot kulub taleus hiji sewang. Terus di dalahar meuni bangun anu ngeunah taksiran ting jelengut teh lapareun. "Ih, aya ku salona agar geuning nyai," cek aki-aki bari mesem. "Wios atuh Ki nu mawi ku abdi disuguhkeun ge da tuangeun." "Mangga Ki leueut Ki." "Mangga Agus dicampi atuh Agus," cek aki-aki ceg kana gelas tuluy nginum meuni nyuruput. Da puguh cai haneut keneh ceg kana kulub taleus tuluy diopi. Meuni apleuk-apleukan sabab untu geus ampir lemong. Heuleut sawatara menit sabada semah ngopi, pok Tajudin ka karatumanya rada panjang lebar. "Bupi aki teh kakasih teh saha sareng ti mana panglinggihan?" "Ai wasta mah aki teh Nurpai. Ari lahir mah di Bayong, Bong Garut cenah ojang. Mung tos aya kana likurna taun, ngadon bubuara di Cibuyut, pire aki gaduh jodoh ka urang ditu dugi ka gaduh incu 3 nyaeta ieu 2 atuh nu bungsu nyaeta di ditu sareng ibu ramana di Cilintung," jawab aki-aki katelah Nurpai. "Keke ku kupingan teh panglinghan aki di Cibuyut." "Leres di Cibuyut." "Nah Cibuyut leresan lewo kitu?" Tajudin rada talete. "Leres Cibuyut lewo Agus." "Ih, geuning batur sakapal pamikitu mah sareng abdi Ki. Abdi lahir mah ti Cibuyut. Luka aki uninga kajenengan Bah Dinta." "Oh, Dinta nu sok ngabendoma teh kitu." "Leres sok ngabendoma geuning." "Atuh, sareng jang Dinta mah sanes terang deui Agus. Malih kapungkur mah nalika aki jag-jag keneh. Sok sasarengan ngabendoma ka bawahan Wanaraja sareng kaleresan ieu ka Situ Gede. Geuning Agus uning ka jang Dinta na sok amengan ka ditu Agus teh." "Sanes terang deui Ki. Malih upami dipercanten mah teh pun bapa baru
Agusnya putra Najang Dinta cek Aki Nurpai siganu kaget leres pun bapak Ki nah tuh sareng Aki cara apa cepang kantos terpatepang ge jalan Aki mah tia alit ngiring sareng pun ini mohon abdi manggil tia alit ngiring sareng pun ini namai ka ayeuna keun sareng pun bapak teh sabada pun ini ngantunkeun ai geuning ayeuna kaleresan aja di dieu nah kagungan bojo ka urang dieu Agus teh bujeng-bujeng tos gaduh istri Ki lah malih mah cacan gaduh calon-calon acan di desa teh biasa we nuju balang siar pangartos panginten ku Aki ge karaos nalika anom keneh sanes Ki manawi teu lepat ku kupingan tadi Aki kantos sasauran bade angkat ka Cilintung sasat nebihan kamusibatan dugi kitu menak kamusibatan tina perkawis naon Aki cek Tajudin papanjangan tumanya tuh anu mawi Agus hari kawit-kawit nama Aki oge teu terang naon anu janten margana mung terang-terang sote dina hiji wengi nuju Aki raos monok sareng ieu pun incu aya nu ngagegedor kana panto kalaya nyauran Aki atuh kantenan we Aki teh ngaros euwas meuni teu sirikna ti buburanyat barang mukakeun panto ningal aya di bumi nun dan to ningal aya bumi anu kahuruan mangkani ukur kehalangan ku dua bumi si horeng nu nyauran teh kapisuan Aki ngahajang ngawartosan aya nu kahuruan dina kituna Aki ngaraos geumpeur nguping bumi nu kahuruan ting borobot ting baletuk diwuwuh nguping istri sareng murang kalih ting jararit bari ting baretek kaditu ka dieu nah atuh eta mah Ki aku Aki mohon eta mah Aki kuraraosan mah ngarawu pun incu Aki teh barang bade lungsur digenggereukeun ku punsuan wireh Aki ngagegelek jangki dieu si kujukut atuh balawar we si jangki teh dibawetkeun kaburuan ku Aki teh dirinya enggal Aki sareng punsuan ngarawu pun incu bari eta seuneu ti bumi anu sanes tos teurak ka pawon teh barang dugi ka sisi kebon ningal jalmi aya nu limaan ngajaloprak carilaka tidinya seuneu ngaremet ka palih kaler sareng ka kulon tos aya kana dalapan suhuna nu janten mamangsa seuneu teh kitu Agus cek Aki Nurpai ngajelaskeun waktu aya kajadian di lembur Cibuyu janten saur watatang teh nya bilih diantawis para mitra nu teh acan uninga tadi aya unggulan Aki Nurpai ngagelek jangki dieusi ku jukut pamidi urang mah jangki teh tolombong pami di bawahan Garut mersebatna jangki jadi para mitra mangga urang teraskeun nya para mitra kumaha salajengna Tajudin sapara sabada ngadangu wartos di Aki Nurpai perkawis kajantenan seueur bumi anu kahuruan Masya Allah Gusti nu Maha Agung dupi rorongpok kumaha Ki mun nu dimaksa teh bumi nu diringan kupun bapa sareng kupun biang teu kaduru Tajudin ngaranyu geras inget kanu jadi kolot sok ingis imahna kaduru hari perkawis bumi Jang Dinta mah Aki teh teu tiasa ngajelaskeun jalan Aki ka bujang lumpat sareng ieu pun incu ka pasir temal Aki Nurpai sajelasna dupe eta saur Aki aya nu cilaka teh na cilaka kaduruk atanepi cilaka garubis Tajudin beuki talete kalawan neuteub beungeut Aki Nurpai duka cilaka kaduruk atuh Agus duka gareubis da sanggem Aki ge kabujeng mios ka pasir sareng deui bujeng-bujeng tiasa turas taros sasat Aki ge sareng pun incu ampir-ampiran cilaka upami teu kabujeng pun suan ngawartosan mah mung tos aya dua dinten Aki ngadon nyaung-nyaung di pasir name menak bebeletek ieu bebeletekan teh mohon nu dimaksud ku Aki teh aya wartos di nu salangkung kawit-kawit nama aya dua urang rona sareng anu mulih ngadir cai di pahala duka ku rampok duka ku saha Agus sabada kitu ujug-ujug derwe kaributan pami kitu teh mah anu ngarurug nanging duka saha nu bade dirurugna mung sakitu we sakaterang Aki teh Agus temal Aki Nurpai saujratna atuleng Tajudin aya kana sawatara jongjongan ngahuleng kalawan ngagerendeng jero dadana buah-buah komplotan si Salim nu ngarurug teh nyaan lamun nya teh mah komplotan si Salim ngarurug kalemur aing bari ngaruksak ngadurukan imah jeung nganiaya batur salemur aing
geus kawilang biada bener-bener. Lamun sarupa kitu mah lain antepeun manusia, wajib ku aing dibalesna. Komo aing kamari ieu geus meunang kanyerian, geus nampa wiwirang ti komplotan wawalak si Salim. Gerasakeun pembalasan ti aing sia Salim. Ayeuna geus waktuna aing bakal ngayakeun balitungan pati jeung sia deuleu. Sok komo lamun imah aing jeung nu jadi bapa aing dikaniaya ku sia, sigana aing edan-edanan. Paduli teuing aya bejana sia sugih ku pangarti beunghar ku pangawisa, ku aing moal burung dijajah deuleu. Jangkung gede ku aing moal ditarajian. Cadu munur haram ngejat, keur diri aing jojoh patutunggalan jeung cacentrung sia. Modar moal 2 kali deuleu. Kitu gerentes hate Tajudin. Timul seuneu amarah, ngabubulak jeroeun dadana, kalawan boga itikad rek males pati. Da sigana harita ge lamun teu kahalangan ku magrib mah geus ngabelenyeng ras rek balik ras inget kanu jadi indung bapa sieun di pahala. Ngan hanjaka ari tutas Aki Nurpai cacarita dur bedug magrib malah terus ngajakan ka jero ka Aki Nurpai bari sakalian nyeungeut lampu tempel dikaitkeun dina pakutihan. Ampir sapeuting jeputna Tajudin teu bisa sare gawena gedeba-gedebu. Meus-meus korejat hudang teu lila goloyoh ngedeng deui ngan kitu jeung kitu we polahna. Peuting harita samalah dina batina mah hayang geura-geura beurang. Sabab hate keur dirobeda ku rupa-rupa kahariwang. Ras inget kan jadi indung bapa sok ingis meunang cilaka. Kajeun ku perkara imah kaduruk mah narajang ari jiwa geus pasti Tajudin ngumar amarah. Komo kitu ku waktu ieu geus nampa panggembleng pangarti tibah madrais guru anu geus kawentar ka mana-mana. Benang disebutkeun geus jadi jawara kawakan manjing saehu. Teu karasa waktu geus manjing ka wanci subuh. Korejat Tajudin hudang, tuluy init katampian teu sakumaha lila. Tajudin balik ti tampian terus disalin ku pakean bararesi. Arin Aki Nurpai jeung incuna kakara arinit katampian sedeng Bah Madrais keur salat. Para mitra kaum dangu, mangga sabada ngaso urang teraskeun deui. Lami teuing cenah ngaso teh Mang Jaya. Atuh sok aya bae. Anaon teh bari ngadangukeun teh pameng cenah ye. Ngabereskeun heula padamelan bade ka jaman heula mangga para wargi. Salese we ngadangukeun dongeng mah kitu. Umawi dipoparin waktos rada panjang sakedik. Heng bade ka jaman heula mangga. Para wargi kaum dangu, dongeng anu ju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-27. Mangga aya sabagian kalimat nu ku Mang Jaya baris diwangsulan deui. Teu karasa waktu geus manjing ka wanci subuh. Korejat Tajudin hudang terus init katampian. Teu sakumaha lila Tajudin balik di tampian terus disalin ku pakean nu bararesi. Ari Aki Nurpai jeung incuna kakara arinit katampian sedeng Bah Madrais keur salat keneh. Sabot ngadaguan Bah Madrais rengse salat, koloyong Tajudin ka dapur mangna heurkeun heula cai kana seeng tamaga. Ari cai nyeng sereng, gurutak Aki Nurpai nutas baralik ti tampian jeung incuna teh nyampeurkeun ka dapur. Agus, dupi abahnya parantos boga Agus. Cek Aki Nurpai, parantos ki nanging nuju tepan kene. Duh kitu aya naon ki? Tema Tajudin bari ngalieu. Anu mawi Aki teh bade pamit we Agus mumpung enjing kene supados dongkap ka ditu teh teu siang teuing. Tumali kitu Aki ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayan Agus. Sareng abahna di dieu parantos ngawidian ka Aki ngarerep di dieu. Mudah-mudahan Allah maparin rahmat sareng barokah ka Agus. Saperkawis kitu, kadua perkawis ulah kirang-kirang ngahapunten ku Aki sareng kupun incu direrepot. Dina atuh enga-engalan teuing ki. Kapan abdi nuju naeur cai teh? Ge atuh sabada ngarot jalan anjing keneh. Hatur nuhun Agus, hatur nuhun. Pangasih mah ditampi lahir batin ku Aki teh. Mungkumaha, ieu pun incu merenyeng we ngajak mios. Rupina matos palai tepang sareng Ibu Ramana.
mun eta mah kitu we Agus sakali deui aki ngahaturkeun nuhun kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten ka aki kalih teh eta mugi-mugi diparengkeun patepang deui sareng aki ujukeun ka abahna Agus titip salam ti aki sami-sami atuh abdi ge kedah diapunten ku aki rajin ngangken ukur ngangken kitu we teu tiasa ngahormat aduh kadah kumaha Agus sakieu oge kutiasana aki sareng pun incu ngarep ge parantos mang pirang-pirang binga mang atuh Agus wilujeng kantun cek aki Nurpai solongkrong sasalaman mang aki wilujeng angkat tema Tajudin jerut aki Nurpai jeung incuna duaan turun tuluy ngaleos arinit nu maksudna mah ngajugjug ka Cilintung harita teh para mitra teu sakumaha lila cai geus ngagolak tuluy nyician cai enteh dina teko regeyeng dijingjing dibawa ka tengah imah samalah jeung bekong para gibah Madrais nginum heuleut sawatara menit guru takbah Madrais kaluar ti kamar Agus kulan Tajudin kesit nembalan bari ngareret lain dedengian teh semah teh geus bali sanes bade mulih nanging bade ka Cilintung bah ka putrana nah atuh menitang inas teuing disukene geus idit meureun can haneut-nganeutan beuteng-beuteng acan meureun bujeng-bujeng bah di piwarang kege maksa we saurna teh pilih ka bujeng panas manten di jalana utamina mah puputuna ngagenjeng we ye meni ngagejeg ngajak angkat ayeuna lain ku kitu abah mah ngarasa watir teh kase mah nu ngadon ngarereb di urang mangkaning geus sakitu nyedek kararempo jawa mawa incu laleutik keneh diubuh cek manehna tas mangis kareuwas kata mah imahna kaduruk cenah deui cek bah Madrais gek sila tutug tuluy nyician cai kana bekong kitu di Tajudin diuk hareupeunana anu mawi kitu bah malih kangge abdi mah sawengi tadi hampir teu tiasa mono bere hate dirobeda ku kahariwang cek Tajudin pasemona semu alum nah hariwang ku perkara naon kitu Agus Bah Madrais netep seukeut kana beungeut Tajudin mun dianggo ka hariwang teh bireh eta we abdi sareng tamu anu nemesleh salemur sok ingis rorompok pun bapa diduruk we abah sakinten ketang ku urusan rorompok kumaha pamipun bapa sareng pun biang carilaka di rogahala nanging kitu ge amit-amit sanes abdi miharep nu janten sepuh cilaka bireh saur tamu teh aya 7 jalmina nu cilaka jabi bumi 8 suhunan Syep diduruk ku ngarurug lemur abdi jadi maksud Agus teh kumaha ieu teh maksud abdi mah bade nadawi dewe abdi abah maksud bari ngalayad heula sepuh bilih kumaha onam atuh naon rek ngalongok heula mah ngan ku kitu ku kieu buru-buru ka dieu deui sabab Agus ngalap ilmu ti abah teh hartina mah can nepi kana jucungna lamun asak teh mah can ngasakeun bener-bener da puguh diajar nage ka kara 10 poe insyaallah bah menawi teu aya pamengan tangtos abdi ka dieu deui jaran abdi ge hoyong duwi ka tutasna ka petik hasilna ka ala buahna eta iraha rek kalemurna bade ayeuna we sabodos enjing kene baru krek ayeuna panyana abah mah isuk atuh pageto horeng ayeuna geuning nah atuh lain ta carita ti peuting kene rek init ayeuna mah beureun kaburu ngalah heula bebeutian tamang lage ye lengoh teuing wios bah sarengna deui teu sasanggem ti wengi keneh wireh emutan teh asa kalang kabut emut kapun bapa sareng kapun biang mun eta mah kitu we nedapi doa supados abdi aya dina kasalamatan ge ku abah dianung pidoana muga-muga sing aya dina kasalamatan man pikeun abah tetep rek amanat ka hidup lamun teh mah datang ka ditu heueuh ka lembur heug pinangih jeung katagi uran hate atawa di jalan pasampangan papanggih jeung jalma nu rek ngaganggu ka urang mat ulah seureudeg ulah kajurung ku nafsu gampang kabawa ku pangajak amarah nu teu make perhitungan di urangna sokomo lamun hidup boga hate ujub ria takabur rasa maneh geus nyangking pangarti nungkus ilmu ti abah sabab jalma nu ujub takabur teh sok deet mamalana cing ka dieu abah hayang nginum ye saur Abah Madrais atuh teu loba catur harita keneh
Tajudin mikena bekong anu diesiku caihan suruput Bah Madrais ngaleut semua anu hana angen pisan padahal kaayaan isuk-isuk carita. Gua abah di anung doa muga-muga sing aya dina kasalamatan. Ngan pikeun abah tetep rek amanat ka hidup. Lamun teu mah datang ka ditu kalembur. Heug pinangi jeung katagiuran hate atawa di jalan pasampangan papangih jeung jalma nu rek ngaganggu ka urang. Mat ulah seureudeuh. Ulah kajurung ku nafsu. Gampang kabawa ku pangajak amarah nu teu make perhitungan di urangna. Soko mo lamun hidup boga hate ujub takabur. Rasa maneh geus nyangking pangarti nungkus ilmu ti abah. Sabab jalman ujub takabur sok deet mamalana. Ongkoh ilmu ti abah teh beunang dipake reus. Teu beunang dipake ujub. Teu beunang dipake takabur sokomo dipake hiri dengki jail kaniaya kasasama poma ulah digunakeun. Tadi ge abah mere pangarti teh pikeun perjagaan diri di mana urang geus kapepet. Ampun teu meunang ampun, ngejat teu bisa ngejat, tah didinya kakaragunakeun. Naon rupa pangarti nu geus diserenkeun ka awak hidup ti abah. Naon pangna abah nyarek ulah ujub takabur atawa ilmu dipake hiri dengki jail kaniaya kasasama manusia deui. Ari sabab manusia tadi ge eueuh nu gagah, eueuh nu rongkah dina bab pangabisa mah. Nu gagah kalawan rongkah tur kawasa angin Allah. Allah nu nyiptakeun urang sakuna. Satung kebening langit satang karakning jagat Allah nu nyiptakeun. Kaasup diri urang diciptakeun ku mantena. Nu matak urang minangka manusia ulah ngarasa gagah lantaran kagagahan kagungan Allah. Sanajan ceuk paribasana manusia bisa ngepak mega nurus bumi. Teu teu raku pakarang ari geus tepi kana waktuna ku Gusti Allah kudu cilaka mah atawa ponok umur teu bisa aya nu ngahalangan deui. Nu gagah leungit kagagahanana, nu sakti leungit kasaktianana, kariraga we ngalonyor jadi banusan. Contona model wayang boh Gatotkaca boh Arjuna jeung sabangsana kasebut gagah. Ari kuki dalang waktu sina ngagoler mah ngagoler we teu bisa cengkat ku maneh. Tah urang ge kasebut manusia teu beda ti wayang. Aya kecap urip kersaning Gusti, obah kersaning nu maha kawasa. Sing sakur anu kaayaan ieu digerakkeun ku nu maha kawasa. Usik malik dikersakeun ku nu maha kawasa. La haula wala quwata illa billah. Tah sakitu amanat ti abah omat sing jadi patokan hirup. Sabab sakabeh manusia kawengku ku waktu, kasifat ku zaman nu teu bisa kaukur ku urang. Angin Allah nu maha uninga sareng maha kawasa. Cek Bah Madrais, panjang lebar mere atikan heula ka Tajudin. Mugi-mugi we sakumaha piwuruk ti abah tiasa dilaksanakeun ku abdi. Cek Tajudin bari melenguk manehna. Lain mudah-mudahan deui, tapi kudu dipastikeun ku diri urang. Ari mudah-mudahan mah sarua jeung kumaha parengna. Jadi rek ayeuna wae Agus ini teh, sumun bade ayeuna we sapodos dongkap ka ditu siang kene, Bah. Ke atuh wae rek maksa ini ayeuna mah. Kuniang Bah Madrais nangtung tuluy ngoloyong asup ka kamar. Teu kungsi memenitan geus norojo deui. Gek liuk sarta ngasongkeun hiji parabot pusaka ageman dirina. Tah ieu abah mekelan ka hidup. Tapi abah tetep pepeujeuh ka hiji ieu parabot ulah dipi Gusti. Lamun dipi Gusti sarua jeung urang mangeran atawa nyembah ka ieu parabot. Berarti urang midua pangeran. Tapi ieu lain keur dipi Gusti. Ngan kudu dipusti-pusti nu hartina ulah di mana golerna, di mana sokna. Kadua omat ulah dipake kana jalan teu puguh, nu disebut kana jalan picilakaeun. Ulah dipake harai heureuy ka awewe anu lain muhrimna. Sokomo ka awewe nu boga salaki
lain temenang deui malah diharamkeun pisan. Top gerarawatan tapi ulah satuluina dipigoga. Ieu ngan sakadar mi HP kade bising leungit. Pokna bari ngasongkeun sekin anu panjangna sajengkal eluh 7. Harita Bahmad Rais teh ngasongkeun sekin anu panjangna sajengkal eluh 7. Atuh Tajudin sabada narima sekin tuluy ngajawab, hatur nuhun Abah. Ditampi pamekal ti Abah kalayan disuhunkeun. Barokahna ti Abah, cek Tajudin bari ngarawatan sekin sep diselapkeun kana sela-sela beubeur jeroeun baju. Tah geus salah dewe tujuan teh. Lepat kumaha Abah, Tajudin neuteub can ngartieun. Heueuh bieu hidup menta barokah ti Abah. Na ari ka Gusti Allah teu menta. Na Abah teh nu mawa kawasa. Kade salah deui wae. Menta rot rahmat jeung barokah mah angin kamantenna. Agus cek Bahmad Rais ditungtungan ku seuring hahaha bari nepak kana tak-tak Tajudin. Mun dimaksad ku abdi ge kitu bah syariatna nyuhunkeun rahmat sareng barokah ti Abah hakikatna ka Gusti Allah. Heueuh salah keneh. Sabab nu kagungan rahmat sareng barokah angin Gusti Allah. Lamun ka jelema deui samodel ka Abah jeung ka inung bapa, menta pidoana kaharti. Kahartos bah. Heueuh jung aturi geus kaharti mah geura init. Ku Abah didoakeun masing aya dina panang tayungan Allah. Cek Bahmad Rais teu leupas tina atikan agama. Geus kitu solongkong Tajudin sembah sungkem heula. Tidinya kuniang nangtung kalawan teu loba nu dipikir deui. Tuluy init ninggalkeun tempat maguron nu maksudna rek ngalongok nu jadi kolot. Sabab hate ti peuting keneh teu weleh inget kanu jadi indung bapa. Kebat lumampahna Tajudin dibarengan ku teuneng ludeung eueuh kakeueung jeung kasieun. Leumpang tandang daya karingrang bari hate hayang buru-buru tepi kanu dituju. Bedug lohor harita poe meuni moreret panas liwat saking. Anu baralih tas di sawah luut let ku kesang, malah leumpang nage malibir kanu ieu. Kitu deui Tajudin beungeutna asa kesang ngoprot maseuhan sakujur awak. Teu beda anu tas mani lain bobohongan meh-mehan katuralengan. Tapi keur Tajudin mah sakitu poe nong toreng teh. Geus teu dirasa. Samalah leumpang rurusuhan sabab hayang buru-buru. Nepi kalawan geus asa sagok-gokeun tepung jeung nu jadi inung bapa. Kabungah jero hate geus diheulakeun. Kalawan geus kacipta pisu kahempi sakumahaeun teuing bungahna. Lamun nepi ka indung bapana aya dina kasalamatan. Tapi lamun seug indung bapana cilaka ku jalan, ngadenge beja ti semah yen kalemurna aya nu ngarurung, heab seuneu amarana ngentab-ngentab, hayang males kana kabiadaban anu ngarurung. Waktosna se Para Mitra.